Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di manebayana kumaha dara mangsa rehat lo. Mudah-mudahan Allah sehat sawangsuna sim kuring nu medar ieu carita aya dina alhamdulillah sehat lo nya. Kasugri para wargi utamina ka baraya-baraya ki Sunda mikaresep kana carita jakarana karangan Amboros anu kiwari baris di Bandungan bagian anu ka 78 dina jujutan carita jakarana sakumaha kantos di Bandung di Paluruh naskah carita di bagian anu ka 77 na Pedaran Mang Dedi kacapi wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam Tiberang di lembur Sindang Sari khususna di bumina Bapakku anu harita atuh Mbah Badrowi ya kitu deui anakna nyata nyumayang nu geus aya di hareupeun nu jadi bapana kalayan diriung ku anak muridna Mbah Badrowi keur ngayakeun pananya nyatana atuh Mbah Badrowi kan jadi anakna khususna nyimayang teh. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namung kadeulap like subscribe komen jeung loncengna toelonya. Hatur nuhun kumalupi paratosan mangga urang Bandungan caritana. Mangsa alam harita teh kaasup masih kena isuk-isuk bere atuh di lembur Sindang Sari anu harita mati iseun ngan sora manuk jeung sasatuan we anu gandeng teh sedengkeun di bumina Bapakku harita teh loba jelema horeng si mana horeng dieusian ku Mbah Badrowi ku anakna nu katalah nyimayang oge ku si Jupri anak buahna anu kumpul harita malah si Jupri harita ngareret ka nyimayang anu keur diuk we dina kursi tapi teu ngomong sakemek-mek acan jempe we henteu ditanya mah ngan kitu we ukur panon we katempona rada tereret bari jeung nitenan kaayaan di jero eta imah malah mah ngaberentas jero ning hatena bari jeung culang cileng ya teh imana paku bapana nya arum meureun kacara geuning anak jalma beunghar nya arum teh sajabat kitu boga ras rupa anu geulis deui bagja jigananya lamun jadi nya arum beda pisan jeung kayaan aing mah geus teu boga inung rajen teh gableug bapa oge kalakadar jadi dedengkot rampong kitu ceuk geuntos ning hatena nyimayang norowe cok sorangan jiga nu geus teu malire kanu jadi bapa
jeung kanu sakur area didinya. Barang keur kitu pok atuh harita. Mayang. Mayang. Naon bah? Badrowi harita ngageruan di kanyu Mayang lantaran ngeluk wae, tapi anakna teh tengah walonan jika anu tekadenge kana omongan bapakna anu jadi bapakna nyatana Mbah Wadrowi. Ai kadenge acawah henteu sia omongan abah tadi. Jik ditanya ku kolot teh jawab lah. Lain pura-pura teu ngadenge. Mayang, kadenge teu? Kadenge deui bapana sentak sengoret atuh Nyi Mayang ngareret bari jeung terus atuh harita teu pada beungeut bapana beung eueuh kasieun sarta terus atuh harita ngawalon. Bah, ceritaan abah kukuring kadenge teh tadi de. Jadi teu kudu gogorowokan kitu atuh. Nya atuh sia kal kajempe wae. Sok jawab sia. Nyaha maneh ke aya sangkut paut na jeung kalaburna tawanan abah atau kumaha jawab sia ieu pisan. Nya, nya naon? aku jeung bojona dilepaskeun ku abi abah. Bo. Nya boga anak-anakan teh meuli asaku katida teuing sia teh Mayang. Nyaon atuh kahayang sia teh nu sabenerna cipok pek prak omongkeun ka abah. Bah, hayang abdi mah ngan sarupa. Gancang pok omongkeun. Ya hanyaun kahayang nyai teh. Ulah asal upload wih. Sok. Ada dengan ukur hayang nempo abah gancang babalik pikir. Berat cobat bah. Berat tinggalkeun segarupa laku lampah nu jahat jeung ngarugikeun ka batur teh. Tangan sakitu nu kahayang abdi mah abah. Oh, gitu. Kahayang nyai teh. Nya abah. Terus lamun abah teh ngagugu tah umpamana kana kahayang nyai are kumaha? Nya lamun teu daek ngagugu kana paminta abdi mah teu nanaon bah. Tapi abdi oge moal daek ngagugu kana kahayang abah. Mayang. Nyaan sia maneh teh wang kelang bangkar waras ya. Mbah Wadrowi sentak sengor bari jeung malotot panonna ka Nyi Mayang. Samalah bari jeung sakilat dampalingan ngababuk beungeut meja. Bro-bro-bot atuh harita. Sapada harita meja anu aya hareupeunna teh paburantap. Nya barang nempo kitu masa kabeh anak buahna nu ti tadi ngabandungan hampir kabeh pati gurubug geurewaseun. Aigur, Gaing, bawa si Mayang ke kamar serta kunci pantuna si Bangeu. Jeung kade sia poho magehan jadela sagarupa. Narah teu bisa kabur sok. Gancang gusur sia bawa ka ditu. Buru. Mbah Wadrowi harita narek parentah ka sekeliling katuci asdur. Leungeunna meuni cuk cih ari tutunjuk bari jeung malotot panuna katempo burahay beureum. Nya sanggeus menang parentah ti guruna kitu mah teu hese. Gancang Nyi Mayang di bawah kuduaan terus kebrus diasupkeun ka kamar sarta pantona cepret ditulakan di luar. Aduh. Ampun aing ngagabreg payuh je hiji-hijinya. Das bedegong na beak hareup sorangan. Nya kudu dikumahakeun atuh maneh teh Mayang sia. Mbah Wadrowi kukulutus bari jeung sirahna gogodeg. Da puguh merasa taak. Da lamun segelain ka anak majigana geus pasti moal aya ampun. Jupri, Odet, jeung sakabehna ieu. Dengarkan, siap. Nyap. Si kade ni sakabehna. Kade. Jagaan si Mayang ku seharian. Pilih ganti. Awas ya. Lamun nampikeun ka bisa kabur. Ceuk Mbah Wadrowi mere parentah ka sakabeh muridna anu genepan. Sangkan ngajagaan Nyi Mayang cenah. Sabot keur kitu pok si Jupri harita. Bah. Aduh, ngerewas abah mah. Kumaha ayeuna ngeunaan si kuwu anu geus kabur bah. Na kudu ditiangan deui erek diantep bae kitu atawa ai heueuh. Nya pungguh we atuh si kuwu jeung pamajikanna kudu ditiangan nepi ka panggih euy.
Terus gancang bawa di kalieu. Samaya yain si Gowo unggul, tapi jeung batur-baturna kabeh kudu kacewak. Lantaran maranehna saterusna bakal jadi cucuk rungka ngahalangan jalan urang. Nah, kunaon ari eta panon Abah katempuna meuni beureum-beureum teuing jeung rada baruh di kapereumpunan Abah teh awa hai heueuh. Kieu pangnama teh aing beureum teh euy. Barabat atuh Bah Wadrowi ngadongengkeun lalampahan manehna dina mangsa mudag pakuwu teh. Samalah ngeunaan manehna panggih jeung Bah Dirga oge anu jadi musuh satru bebuyutan, kabeh didongengkeun ka anak buahna. Tah, kitu euy kajadian peucing tadi teh. Oh, jadi Abah teh patelak jeung musuh Abah atawa? Heueuh, Doding. Ngan hanya kabeh eta mangkeluk anu katelah si Dirga teh licik euy. Licikna kumaha Abah? Jadi lamun kitu mah musuh Abah teh hirup keneh atunya Abah. Heueuh teh salah Odin. Musuh aing teh hirup keneh euy. Tapi ting di mana tangga jedogna tah si wawelek. Da lamun nyaho masuk sanajan ditungtung langit oge moal burung diudag saku dewek mah. Percanten Bah. Percanten ka Abah mah. Jadi anak si Kuwu teh di bawah ku musuh Abah teh atunya. Tah, heueuh, Juha bener euy. Ulantaran kitu isukan si Leing Juha, siap. Kaling, op. Jupri, abi. Get, op. Sok gancang ngider teangan si Kuwu jeung batur-baturna. Kitu deui paluruh musuh dewek anu katelah si Dirga. Nyepikeun ka kapanggihna tah. Tugas ti aing ka maraneh. Asdur Dodeng ngajaga di dieu, taringakeun si Mayang nepikeun ka awas sia lamun kabur. Kaharti ku sia kabeh. Bah Wadrowi harita mareparentah ka sakabeh murid-muridna. Sangka nareangan Bapakku jeung balur Bah Dirga. Nepikeun ka kapanggihna cenah. Sadengkeun anak buahna sanggeus narima parentah ti guruna kitu mah. Sarerea hampir bareng ngajawab ka harti cenah. Nya, geus beres kitu masa kabehna cing laleos ka tukang. Ari Bah Wadrowi mah terus asup ka kamar goledag ngagoler dina ranjang urut pangsareanana Paku. Anu saterusna mah reup we sare kalawan tibra. Berang peuting teu karasa, kocapkeun isukna deui. Si Jupri jeung baturna geus sarageud darek ngajalankeun tugas senat tinu jadi guru. Sadengkeun si Asdur jeung si Dodeng mah tugasna ngajaga Nyi Mayang di imah Pakuwu. Ngarah teu bisa kabur cenah. Nya atuh ari geus aramitan ka guruna mah si Jupri sabatur-batur mencis init ninggalkeun lembur Sindang Sari. Ari Nyi Mayang nu ayeuna ke jero kamar kacida ngarasa bingungna. Da pugu atuh teu bisa incah, gawena ngan ukur diuk teh diuk we bari jeung nanangkeup tuur. Kudu kumaha geus kieu aing. Aing jadi teu bisa kaluar ya. Mentak bingung da piraku ari. Aing kudu terus cicing di dieu mah. Nyi Mayang ngagereneng ngomong sorangan. Bari jeung jung nangtung atuh nangtungna oge. Tina diukna terus leuleumpangan mulu kana panto jenang tung hareupeun panto bari jeung ceulina diantelkeun kana panto. Maksudna mah ngadedengekeun kaayaan di luar kamar. Sabot keur kitu ngangkadenge sora bapana keur ngobrol jeung si Asdur katut si Dodeng di tepas. Araya geuningan si Abah teh keun sia urang geroan nya sugan wae daek muka panto. Da aing teh embung mari kudu dikerem wae di dieu mah. Bah, kus kasih Abah aing. Nyi Mayang ngageruan ka bapana, tapi teu ditemalan jigana bae teu kadengieun. Bah, Abah buka panto, Bah. Aya abi hayang keluar, Bah. Nyi Mayang ngageruang di ka bapana.
Bari jeung ayeuna mah atuh leungeunna gegedor kana panto ari Bah Wadrowi jeung dua muridna barang ngadenge Nyimayang gegeruan jep sakadapan majempe. Aduh, bah. Yaon. Nyimayang gegedoran wae tuh kena panto. Gegeruan juga nah yang keluar. Wah, kajeun anjab sadodeng tong jadi pikiran sia mah. Teu kudu didenge. Keun bae heula ngawarah ari mah sugan kapokeun. Geus dibere nyatu acan. Geus aya di dahar man di antaran mah bah. Tapi dah anu kamari oge teu di dahar geuningan. Nyakeun bae ancam ya. Bah, Abah, buka babak kuring hayang keluar, hayang kacai Abah, hayang mod. Bah, Nyimayang gegeruan ke bapana beri jeung gegedor. Aduh, bah, hayangan kacai kan hayang mod kumaha buka tawa ulah. Gendah, waing urang jempo. Bisi nipu sebayang mah. Teh kalah kabur geraheug. Jung atuh daek teu daek. Babah Rowi haritakeun oge nangtung dituturkeun Gusti Asdur jeung si Dodeng terus atuh lempang ngagidig muru ka kamar anu diisian ku Nyimayang. Sanggeus aya di hareupeun lawang panto gorowok atuh Bah Wadrowi harita ngagorowok ka anakna. Hei, aya naon sia Mayang? Rek naon sia ngadon gegeruan gadeg sia? Ngadenge bapana nembala Nyimayang ngerasa atoh poh karita. Bah, abi teh hayang mod bah. Cik, buka heula pantona bah. Sia teh kudu kacai cicing we sia didinya. Maknya atuh bah ya abi teh geus teu kuat buru-buru bah. Buka heula pantona. Ngadenge kitu sakadapan Bah Wadrowi rada ngawulang. Lantaran lamun Nyimayang keluar sok sieun bisi kabur deui cenah berenang. Bah, nakal kajempe sok buru-buru bah geus teu kuat bah. Teu kudu sieun bah da abi moal kabur. Rek ngagugu kana naon rupa ka hayang Abah. Bisi teu percaya mah tungguan we atuh ku Abah. Kitu cek Nyimayang. Bari jeung manehna mah atuh nyarenge seuri di jero kamar. Nya gaduh kitu mas ya. Ieu kacai mah tapi awas ya. Lamun wani-wani kabur alias nipu ka aing. Ayo, sok buka pantona euy. Terus anter ke anak dewe kacai hayang mod cenah. Omad, kudu ditungguan sia kuduaan. Ulah cilereun sia. Siap. Nya geus menang perintah kitu mah. Si Asdur harta keneh muka panto kamar bareh katempo Nyimayang teh keur nangtung di lawang panto. Bari jeung panonna melong ka bapana. Sok sia, Mayang. Arek kacai mah diancer ku si Asdur jeung si Dodeng. Bah, maknya tuh kacai kudu diantar ku lalaki. Da abi teh pan awewe era tuh kumaha lamun maranehna ngaria rintip. Dodeng Asdur, antar si Mayang kacai tapi awas ya. Lamun sia mata sia dipake ngintip anak aing, awas ya. Mentak seri si goblok. Bah Wadrowi mari perintah ke si Dodeng jeung ka si Asdur sangkan nganter Nyimayang cenah. Siapa mah meni banget bah, tenang we bah, kuring mah da moal wani ngintip atuh ka anak buru teh atuh pikiran naon. Cek si Dodeng jiga nu heueuh. Nya geus kitu maleos Nyimayang muru ka tukang nu maksudna mah atuh rek ka pancuran nu aya tukangan imah dituturkeun kuduaan. Saja jalan Nyimayang teh terus muter otak nang akal tarekah. Sangkan manehna bisa kabur tidinya. Tekung silila atuh Nyimayang geus anjog ka pancuran. Anu sakurlingna atuh ditutupan ku awi rereg atuh rang eureun. Ret ka si Dodeng jeung si Asdur anu keur ngajaranteng tukangeun. Asdur Dodeng kuring ayeuna arek mani ieu. Sok marane sia duaan ka ditu ingkah atuh tong deukeut-deukeut deui sia ka dieu teh. Nyai, naon? Sok bae arek mod atawa mani mah akang duaan rek nungguan we di dieu. Tapi teh kudu hariwang da akang oge tuh moal ngintip. Entong sari sia jurig. Nya lah sok masok watu jongjon kadinya Nyai. Kokosok sing bersih teh sabab akang duaan moal ninggalkeun Nyai sieun katempuhan ku si Abah.
Nya atuh ayeuna kuring nya rek maninya tapi awas ya. Marani ulah ngintip si ulah malika tukang jurig si awas. Nya sok lah. Nya sanggeus kitu masih Asdur jeung si Dodeng harita nyang hareup malih ka tempat sejen. Sedangkan Nyi Mayang di tonggongan kuduaan terus keblus asup ka jero pancuran. Tapi da lain rek mani jajauheun nah heujeun kalaka terus ruwah teret nyangan kaayaan lebah dinya. Sabot keur kitu breh katempo di juru aya rancatan anu nanggeuh di dinya. Teta langke gap atuh dicokot terus mencrong keluar tina sela-sela awi anu rada carang. Panuna ngawaskeun ka si Dodeng katut si Asdur nu harita kerajegna rantung teu jauh tina lawang pancuran. Aing sakudu bisa kabur ya. Sabab lamun teu geus pasti bakal terus dikeram deui di kamar ku si Abah. Kitu cek geurentes ning hate Nyi Mayang. Bari jeung lalaunan ngadeukeutan lawang lempang ketayap muruka tukangan si Asdur jeung si Dodeng anu harita atuh keur ngarobrol nya sanggeus aya ti tukangan anu duaan. Teu tatapasini deui si Nyi Mayang ngahambatkeun rancatan anu jeung tina awi kana sirahna si Dodeng. Yo sabot keur kitu gebro rancatan dipapukeun kana sirahna si Asdur. Nya puguh we duanana age jeung si Dodeng ting keleuweuh ting gorowok nyarekan. Terus atuh keburu rubuh sabab sirah karasa lieur jeung nyirina beak karep. Asa muter bumi alam teh. Asa tibalik da puguh dibabu ku rancatan awi bitung atuh sakitu gedena jeung kuat jeung tarik. Rasakeun sampuas ya. Tain aing sakudu gancang kabur ya. Nya sanggeus nempo si Dodeng jeung si Asdur rubuh mah Nyi Mayang geus teu micinan waktu. Harita keneh sakilat Ciluk kalacat naik kana benteng blos atuh harita muruka kebon sampu anu aya di pipireun imah pakungu teh blesat atuh Nyi Mayang harita kana lumpat nepi ngablesat ku kurubutan binu bala terus labas muruk ka sisi lembur ninggalkeun si Dodeng jeung si Asdur anu keur nyuksruk keneh bari jeung humarurung. Sedengkeun bahwa Drowi anu keur aya di tepas barang ngadenge si Dodeng jeung si Asdur anu pating keleuweuh tadi gancang jung atuh si Abah nangtung terus gura-giru muruka tukang lila oge geus anjong breh didinya katempo dua muridna harita nyuksruk terus atuh bahwa Drowi padona rua teret ngencang atuhu nempoan anakna nyatana Nyi Mayang anu harita geus eueuh didinya deh ngan ukur aya rancatan we anu ngagoler teu jauh ti anak buahna anu duaan nyatana si Asdur katut si Dodeng. Aduh gageng kunaon da sia kalaka nyaruk-suruk didinya. Alah, ampun Abah, sira kuring nyari Abah. Alah, abdi ge nyari Abah. Nya kunaon dari sia itu? Alah, Abah, apaan kuring doaan dibabu ku rancatan. Kusaha? Ku anak Abah di bongohan. Itu cek si Dodeng. Bari jeung nempokeun sirahna anu benyol tapak di kebun ku rancatan. Gitu deui atuh si Asdur sarua sirahna benyol pugu di pongohan di tukang teh atuh nya nempo kitu mah puguh we bahwa Drowi teh menikah kerot huntu bakat ku ambok da teh lah geuning anakna teh pinter loba akalna be dasar benyit teu bisa diandakeun sia duanca pina oge ukur ditah ngajaga awewe sahulu eueuh anu becus goblok. Aduh Abah naon sia lain Abah kabacus Abah pokok kuring duaan teh di bongohan Abah di dagor ku rancatan bata rancatanana oge ngagoler Abah teh kudu loba ngomong sia goblok ganja sia ka di udag si Mayang sia sugan we lompatna can jauh udag kia ini kia bahwa Drowi mereka parentahkan keripuh cenah ka muridna nu dua sangkan udag Nyi Mayang cenah nya sok sanajan si Asdur jeung si Dodeng kan nyerina encan leungit oge teu bisa kukumaha kuniang maksakeun hudang terus narangtung bari jeung lanyung oge laos init
Basana teh harek ngudag nyemayang cenah adu lompatna geus jauh teuing geus tepi ka mana. Sedangkeun Bah Badru mah harita terus asup di ka jero imah. Kebat muru katepas geek diuk dina kursi berejeung katempo beungeutna meni bangkeun bakat ku keheul kanu jadi anakna. Kasugri para wargi can urang tinggalkeun heula Bah Badru. Insyaallah engke kasamper deui. Ayeuna urang kocapkeun ka aya Nyimayang dina mangsa harita anu kabur lumpatan ninggalkeun bapana teh. Nyimayang anu bisa ngaloskeun diri harita teh terus kebat lumpat meninga pelesat jujurelatan bari jeung tarik pisan. Geus teluak lieu ka tukang terus mangprung jiga kuda kabur sabab sieun diudag ku bapana cenah. Nya teu heran atuh Nyimayang teh ayeuna mah geus jauh bisa ninggalkeun lembur Sindang Sari. Sanggeus kaayaan dirasa kawilang aman. Reg atuh Nyimayang teh harita eureun heula brek diuk dina jukut anu hipuh. Geus jauh ayeuna mah. Sugana si Abah teu ngudag ka aing. Nyimayang ngageunna ngomong sorangan bari jeung nyusuh kesang anu renung dina tarang. Beungit bareu-beureum dadana katemporeng hapranyug hiliwir angin leutik ngahiliwir nebak kana awak. Karasana meude tiis matak segar tur nikmat. Kumanya nasibna Ipakubu jeung Mang Japar. Enya geus tarepik kitu ka Tegal Honye atawa encan. Nya lah, lamun kitu mah aing kudu gancang balik. Sugana atuh geus araya jadi to. Boga pikiran kalebah dinya jung atuh Nyimayang muge nangtung. Terus ngeureuyeun limpang kalawan salsewe ayeuna mah teu lumpat jiga biasa. Da ayeuna mah geus jauh geus angang pisan jigana moal aya anu ngudag. Teka catur di jalanna lalampahan Nyimayang urang kocapkeun geus tepi weh ka tempat anu dituju. Nyatana ka Tegal Honye terus atuh asup ka jero imah si Nini Rusi teh. Barang bereh tepuguh we Nyimayang ngarasa atoh lantaran Pakubu sapara kancak kasampak keur ngarariung. Nya kamanya olah mending ngamplang yo. Namun anu kajadian? Si Nini Rusi harita barang incuna datang nempo Nyimayang datang teh si Nini langsung pacieuweuh-riweuh nanya muni murubut jeung panon sipit melong deui anu sejena kanu sakurnu aya hampir bareng ngareret ka Nyimayang. Semuni aya wagelan abdi teh ni. Cek Nyimayang ngawalon kana pananya si Nini Rusi. Tapi atuh jeung terus kek diuk milu ngariung jeung anu araya di dinya. Baru kanan aya halangannya. Naya naon nyai? Si Nini nanya deui bangun anu kacida panasaran. Kieu eta teh ni. Parabat atuh Nyimayang ngadongengkeun naon rupa kajadian anu kaalaman ku manehna dina mangsa diudag-udag ku si Jupri jeung baturna dina peuting kamari sarta tuh nepikeun ka kudu ngalaman dikerem ku bapana sagarupa nepikeun kadanget harita kabeh didongengkeun sarta dibarandungan ku sararea anu aya di dinya. Da kitu nu kajantenan nu kalaman ku abdi teh ni nanging alhamdulillah abdi salamet tiasa ngaloloskeun diri ti maranehna teh. Mang Japar ka mana pami Neng Arum mamana teh katinggal ning? Nyimayang inget ke Kanya Arum Rengganis. Sanggeus kitu mapok Mang Japar harita. Kieu teh Neng Mayang. Mangga keun kelah ku mamang urang pedar. Nangis satacana ieu nepangkeun heula. Ibu ramana Neng Arum sareng Maijah rencangna anu satia teh Neng. Mang Japar nunjuk ku jempolna ka Bapak Kubu jeung ka Ibu Rodiah.
Kitu deui atuh kama ijah minangkap ngawanohkeun cenah anu memang nya kakara harita panggih. Sumohon hatur jeung tepang kasadayana simpuring pun mayang putunan ini Iswari. Nyi Mayang atuh harita bari jeung kituna teh solongkorong ngajak sasalaman ka Pak Kuwu jeung ka bojona. Kitu deui atuh kama ijah. Atuh nuhun atuh Neng Mayang. Alhamdulillah parantos ditepangkeun. Bapa teh ngaraos binga sareng ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi Pak bantuan ti saliran. Ceuk Pak Kuwu ngawalon bari jenggap sasalaman dengan Nyi Mayang. Harita rada ngadeg-deg bojona jeung bija oge gugap sasalaman. Mang Japar, sapanga atuh geura angala-geura caroskeun. Nah naon kajanteuna anu kalaman ku Mamang sadayana? Mangga kira lakona teh Neng geura. Barabat Mang Japar hadir ngaguar lalakon anu kaalaman ku manehna. Sakabehna pisan dina mangsana ayap di perjalanan tung nepikeun ka kajadian patalak jeung Mbah Badrowi. Nu akhirna Nyi Arum leungit aya anu mawa ku saurang jalma anu can kanyahoan saha-sahana. Atuh nu ngabandungan kana omongan Mang Japar kitu Nyi Mayang sagadapan mah meningah huleng. Pikiran Nyi Arum rengganis cenah nu ayeuna can kanyahoan nasibna. Tah kitu Neng kajantenan teh ayeuna Mamang teh kacida ngaraos bingung. Nah kedah kumaha ari perantos kieu Neng Arum teu aya. Mang Japar mungkas dongengna bari jeung terus atur menghap bangun anu bingung. Mamang kahartos wabi oge nya perkawisnya Arum teh teu kedah ngaraos hariwang jeung salempang. Keun insyaallah engke urang parulur ku abi pamintos rada sase. Neng Mayang, Aya naon Pak Kuwu? pamisa terasna kedah kumaha atuh Bapa ayeuna. Kieu Pak Kuwu, pamipeng mut abdi mah ayeuna mah tos we kedah teu kedah incah ka mana-mananya. Margi mung tempat ieu ayeuna nu kawilang aman kanggo samentawis mah. Sareng peryogi ka unia ku Pak Kuwu. Wedana si Jupri jeung baturna ayeuna maranehna teh nuju ngararider milarian urang. Tak kitu? Ngadenge omongan Nyi Mayang anu kitu bieu. Puguh we atuh Pak Kuwu jeung anu sejena meningah haruleng. Sarerea ngerasa bingung. Nah bet kudu ngalaman nasib anu sarupa kieu. Anu terus harita kudu ngalaman di arudag-udag ku jalma-jalma anu jarahat. Abot pami kitu mah Neng, Bapa sarea ayeuna teu beda we hirup teh jeung buronan. Astuning eueuh pisan katang terman hirup. Jeb sakadapan masarea jempe anu ngomong saurang ge. Lantaran naon? Lantaran masing-masing hatena ngarasa bingung anu mangge tungtung susah taya hinggana. Sabot keur kitu pok Nyi Mayang harita. Nini, aya naon Nyai? Nya kedah kumaha atuh nya pintus dieu nya? Nu biasa ini atuh tiasa masihan bong-bolongan maksad teh. Dengekeun geura Nyai. Pasoalan si Badrowi teh lain pasoalan nu enteng-enteng. Manini oge bingung. Lantaran lamun hayang ngeureunkeun kana kajahatan manehna geus pasti kudu wani jeung tarungna. Da puguh si Badrowi teh lain jalma sambarangan. Pangabisana lain bantrak-bantrakeun urang. Laras ini memang abot ieu persoalan teh. Nanging maknya atuh ari kedah kieu wae mah hawatos atuh ka ruang lembur Sindang Sari nini. Cek Nyi Mayang ngomongna meni norostos. Bari jeung rada ngalengis ari sabab hatena geus teu kuat lamun kudu terus-terusan nyaksian urang lembur Sindang Sari. Salilana kudu ngalaman sangsara alatan kalakuan nu jadi bapana. Jadi lamun kitu mah eueuh cara lain Nyai. Salian ti urang kudu neangan saurang jalma
anu bakal bisa bantuan karena kasusah orang gerak. Aiman ini sumuhun nanging saha atuh nini jelemana saha. Mayang isukan masuk gerak ini teangan saurang jalma anu boga ngaran Wirajagat. Lantaran cek pangrasa mama manini mangan maneh-manehna anu bakal sanggup pikeun ngalayanan si Badrowi magera. Cek sini nih mere parentah mere bolongan ka Nyi Mayang. Sangka neangan saurang jalma anu katelah Wirajagat. Ngadengi kitu Nyi Mayang jeung nu sejena ngarasa penasaran. Hayang nyaho nah saha ari jalma anu ngaran Wirajagat. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah maneh baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-78. Hatur nuhun loh kumaha rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.